Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan berjeng siang waraya BPG sadaya nu di mana we aya. Dan kataina alhamdulillah wa syukurlah beribadah tiasa nyadangan wargi sadayana baris ngadongeng, baris nyaritakeun hiji lalakon dina judul Nini Sakti. Dongeng kasanggakeun kangge wargi sadayana. Mudah-mudahan idongeng biasa janten panglibur kana kalbu pangbabarah kana mana kangge urang sadayana khususna kangge orang Karawang umumna kangge orang sadayana wabil khususin kangge ka wargi BBG sadayana wargi Baraya Bah Gebul sadayana nu di mana we aya para wargi sadayana kacaritakeun zaman baheula aya Nini Sakti jeung aki-aki tukang peuyeum nu sapopoena usahangan ukur dagang peuyeum ka pasar mangkat isuk balik sore kitu jeung kitu we unggal poe si Aki jeung si Nini Sakti teh harita panon poe geus nyurup ka kulon nandakeun gantina poe beurang jadi peuting imah bilik bari jeung leutik ayana di tengah kebon jauh ka ditu jauh ka dieu jauh jeung tatangga penerangan saukur lampu cemple nu geus dekil pinuh klebu di jero imah si Nini pok nanya Ki disukan arek ngilu moal ke pasar ceuk si Nini nanya ka si Aki nu harita keur diuk ku kurudung ku samping teuing tiris da geus beuting ting loba reungit harita teh moal ini moal sagala milu asukan mah age mah cara rape tembal si Aki padahal api-api si Aki mah da kusabab umbung-umbungna manggul peuyeum dagangan ka pasar nya teu naon lari kitu mah ini rek sare heula atuh nya si Nini tuluy mangkat ka kamar nu teu lila dituturkeun ku si Aki tukangeun subuh-subuh si Aki gorenjal hudang mieulaan si Nini nu harita masih keneh ngagebrak sare si Aki hudang dina bale nu dipake sare sarenangan ukur dina bale diamparan ku samak butut jeung dibantal ku baju urut nu dibuntal ku samping keteyep ninggalkeun si Nini nu maksudna ka tempat peuyeum terus asup kana karung nu dipake wadah peuyeum. Singkat carita, si Nini hudang terus mangkat ka cai rek mandi. Saenggeusna mandi terus asupkeun peuyeum kana karung nu aya si Akian teh terus we manggul eta peuyeum. Nu ngaranna si Nini Sakti teh manggul karum nu sakitu beratna kita karasaeun wargi. Diangkat we gerenyang mah diangkat terus mangkat. Si Nini ngais karung kaluar imahna ninggalkeun eta patempatan sapanjang jalan ke gerendeng sorangan. Asaku aneh karung teh berat-berat teuing nya. Perasaan kamari teh seberat-berat teuing kos kieu da. Ceuk pamikirna si Nini terus ngeureuy lempang mapai-mapai jalan satapak ngajug-jug ka hiji pasar teu karasa capena da kusabab arek dagang kitu kawan. Dina jero karung si Aki pangseng. Hayang kiih meureunan terus we kiih didinya. Si Aki dina karung. Harita si Nini eureun heula wargi. Ieu naon anu panas nya tina tonggong peuyeum kitu asak teuing kitu. Si Nini terus we lempang deui ka tempat anu dituju. Geus deukeut tinggal 2 kali pengkolan deui teu salah mah. Singkat carita, si Nini geus nepi deui ka pasar, nu terus ngadagangkeun eta peuyeum. Nepi ka saeutik deui peuyeumna. Pas nyokot peuyeum nu tinggal saeutik, si Nini nempo siga baju ieu. Terus we dibenyeng gorehel si Aki kepanggih. Ari Aki nanaonan cenah di jero karung. Geus keluar. Hei keluar. Naon cenah di jero karung.
teuing age ge dadengareun nah di jero karungnya. Tadi nama aki teh sare juga nama kita ngalindur merendan ni. Dina aki tunduh terus ngalindur asup ka karung teh nyawa aki mah. Bukan apa-apa di karung begitu. Ceuk si aki ngawadul majarkeun maneh ngalindur asup kana karung. Maneh arek ngalindur ke, arek henteu ke, kitu urang mikiran. Ieu bae. Ayo lempang we ah. Nyambung lempang mah capek. Hayang ngegandong. Si akhir ada ogohan sini nih bung ribut. Terus saya mangkat balik bari ngais karung. Geusina peuyeum teh nu tinggal seeutik jeung bari ngagandong si Aki harita. Kacaritakeun di hiji tempat nyaeta di pasawahan angin nu ngahilwir suara manuk patembalan jeung baturna mantak petah tur tumanina harita sinini keur ngais karung jeung ngagandong si Aki lempang mapai galengan bari luak lieu si Aki nempon eta tempat pas ngalieu ka katuh. Si Aki nempo jalma nu keur ngangon bebek. Aya kana puluhan mah bebekna eta wargi. Terus we si Aki teh ngeureunkeun sinini. Ini eureun-eureun. Kodong itu aya nu keur ngangon bebek. Ini meuli bebek atuh nilan. Aki butuh pisan di bebek. Aya naon sih Ki? Itu aya bebek. Aki hayang bebek nih beuli atuh. Sinini batik punya ka salaki. Eta bebek nu sakitu lobana dibeuli kabeh. Malum sinini sakti. Eta bebek asup kabeh kana karung. Nu terus ngalanjutkeun perjalananna. Singkat carita, si Aki nempo deui nu keur ngauluku ku kebo di sawah. Terus si Aki teh ngeureunkeun deui sinini. Nih kedengeula. Itu sigana mah aya nu keur ngauluku. Aki butuh kebo nih. Aduh balikin kebo tuh. Geus bali wae lah kebo lah. Ujung garukna sekalian Aki butuh pisan. Sinini nurut we ka si Aki nyampeurkeun ka nu keur ngauluku terus meuli kebo jeung garukna. Jeung eta ku anehna. Mahyu we kebo jeung garukna diasupkeun kana karung. Malum nini sakti teh meureunnya. Bisa wae sanggeus kitu sinini terus lempang deui bari ngais karung jeung telesot agandong si Aki. Singkat carita, sinini asup ka hiji lembur. Didinya aya masjid gede jeung aya bedug gede pisan sagede terowongan Babakan Jati ninganan nu aya di itu teh di Bacawati ngan ka Kaler. Pada dinya geus teu kapake da kusawab nyeunjaan tol gitu cenah. Da rasanya kasalaki teh eta bedug teh dibeuli deui we ku sinini jeung panakolna. Terus diasupkeun deui kana karung. Geus kitu lempang deui sinini teh. Bari mawa karung eusina bebek, kebo, garuk jeung bedug. Jeung teu poho deui ka si Aki masih digagandong keneh. Palawargi sadayana berang maju ka asar sinini lempangna eueuh kacape bari rebo ngais karung ngagandong Aki siga nu eueuh kacape. Singkat carita sinini geus nepi leuweung geledegan tapi eta leuweung teh aya hiji imah nu gede pisan. Imah nu agreng pantona ge luhur kana aya 2 meteran mah. Eta imah teh nu bogana hiji buta. Hiji raksasa. Si Aki jeung sinini nempo ka hiji para. Wah. Tungtungna mah si Aki jeung sinini teh naik keluar para. Palawargi sadayana harita teh si buta balik ka hiji imah eta.
pas nempo eta imah aneh menha panto teh molongo. Aduh, ya saha nyan wani-wani asuka imah aing. Bau-bau nama aing apa itu? Ya bau jalema mun teu salah mah di dieu. Cek eta buta teh. Pokona lamun di dieu aya jelema cing aing hayang nyaho. Sekos kumaha si ada jelema teh aing mah samimiti lahir di dunia can apa kumaha ngaranna jelema teh urang mah hayang apa ka jelema coba hayang apa ye ari sisirna jelema teh sagede kumaha hayang nyaho urang mah Anu mah gini tak garuk-garukkeun garukana palungkeun. Eta garuk teh nu di luhur dialungkeun. Gebeg. Eta buta teh reuwas. Nempo garuk sakitu gedena pamikirna eta sisir jalma teh buat gede-gede ting cenah. Gede tuh ieu teh sisir. Ieu kumaha dalam mana? Cing aing hayang apa? Coba kuarna, sede kumaha kuarna yang nyawa aing mah. Geus turunkeun eta bebek. Golila di harita eta. Kupluk di kuar. Kuar teh bebek kuar ge. Bebek nu sakitu puluhan teh riap dinya wak wak. Inu gebeg dewa eta si buta teh. Allah dengan sagede ieu kuarna kuat loba deh. Sagede kumaha dal mana ieu teh nya? Cing aing mah yang apa? Ieu kuarna sagede kieu. Kumaha kutuna? Kebona kade boh kebo geus lah berekeun kebo. Yang geus atuh turunkeun eta kebona. Cilik dewa eta kebo nu di luhur teh dialungkeun. Gebeg dewa si buta teh. Ulu, ieu teh ninganan kudu manusia. Waduh, coba. Terus si buta teh mangkat eta tempat-tempatan. Walau keur disadana ku sieun-sieunna panggih jeung jalma kuar nu sakitu lobana buat gede pamikirna padahal mah bebek kuar ge. Ujung eta sisir cenah padahal mah garuk. Ujung eta kutu padahal mah kebo kuar. Tungtungna mah si buta teh mangka. Atuh wargi sadayana sini jeung si Aki teh jongjon tempatan eta imah. Tempatan tempat eta sagede sakitu gedena jeung betah nepi ka iraha wae ge saona kitu. Malagi sadayana sakitu nu kapiatur mudah-mudahan dong biasa janten panglibur gede sadayana mudah-mudahan tiasa katembe kalian kabingan wargi sadayana. Maramios kada sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.